wabarakatuh. Sampurasun solih solehah. Nembe patepang sarang Ibu Elin dina raraga pangajaran basa Sunda. Hidup sadayana kumaha darama? Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sate acan urang diajar basa Sunda, hayu urang sasarengan ngaos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna hayu urang kawitan wae diajar basa Sunda. Pangajaran basa Sunda di kelas 3 semester 1 aya 4 pangajaran. Pangajaran nu kahiji nyaeta ngeunaan lingkungan alam sabudeureun. Tujuan pembelajaran dina dinten ayeuna nyaeta siswa dapat memahami dan menyanyikan isi teks pupuh tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Tah ayeuna urang sadaya bakal diajar ngeunaan pupuh. Naon eta pupuh? Pupuh nyaeta puisi tradisional Sunda yang memiliki aturan dalam setiap barisnya. Pupuh juga biasanya bisa dilantunkan menjadi sebuah lagu atau tembang. Mangga regepkeun ku hideup aya contoh salah sahiji pupuh pucung. Rupa-rupa makhluk hirup. Allah nyipta rupa-rupa makhluk hirup. Aya tutuwuhan, aya sasatoan oge. Sakabehna marengan hirup manusa. Tutuwuhan nu dipelak pakasubur, lamun dipiara digemuk di hade-hade. Eta jadi tandaning nyaah ka alam. Kitu deui kasatoan nu dikukut, kudu mika nyaah daek ngurus tur tulaten. Mun diraksa tangtu bakal tumarima. Tah hideup atos ngaregepkeun pupuh pucung. Ayeuna tugasna nyaeta menyanyikan bait pertama pupuh pucung dan mengerjakan buku paket halaman 3 nya. Mung dugi ka dieu wae pangajaran dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.